Urang teraskeun kana pembahasan soal nu kaopat. Patarosan nu kaopat teh nyaeta naroskeun bentenna antawis dongeng sareng carpon. Option anu kahiji, dongeng mika nyaho nu ngarangna lepat. Dongeng mah teu dipika nyaho nu ngarangna, hartina anonim. Teras anu kadua, anu katilu, carpon teu dipika nyaho nu ngarangna. Nah, ieu tibalik, anonim kedahna ieu kanggo dongeng, lepat keneh. Anu kaopat, dongeng nyaritakeun alam ayeuna, lepat. Dongeng mah nyaritakeun alam baheula. Teras carpon nyaritakeun lingkung karajaan. Nah, lepat ieu mah disebatna sage. Tah, janten nu leres teh nyaeta carpon dipika nyaho nu ngarangna.